Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumih. Al-hadithu sadisa asyara. Al-hadithu ari ieu eta hadits as-sadisa asyara anu nomor ka-16. An Abi Hurairah katampi ti Abu Hurairah radhiyallahu muga mikarido sallallahu Gusti Allah anhu ti Abu Hurairah. Naon anna rajulan sayaktos na hiji pameget. Qala eta nyarios itu rajul li nabi ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini kana lafad ausini. Ausi mugi ngawasiatan Kangjeng Nabi ni ka abdi. Qala ngadawuh Kangjeng Nabi la taghdab kana lafad la taghdab. La taghdab teu kenging ambek anjeun. Parodada teras ngulang-ngulang itu si rojul miroron kalawan bulak-balik. Qala ngadauh Kangjeng Nabi la taghdab kana lafad la taghdab. La taghdab teu kenging ambek anjeun. Rawa parantos ngariwayatkeun hukana itu hadits saha Al-Bukhari Imam Al-Bukhari. Al-hadithu ari ieu eta hadits as-sabi asyara anu nomor ka-17. An Abi Ya'la katampi ti Abu Ya'la Sadad bin Ausin tegesna Sadad bin Aus radhiya muga mikarido sallallahu Gusti Allah anhu ti itu Sadad bin Aus. An Rasulillahi katampi ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ngadawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in ilaih kana hadits anu neme. Innallaha sayaktosna Gusti Allah kataba eta tos nyeratkeun Allah al ihsana kana kasayaan ala kulli syai'in kana saban-saban perkara. Fa idza qataltum mangka di mana-mana ngabunuh anjeun fa ahsinu mangka kedah nyaekeun anjeun al qitlata kana pembunuhan. Hartina pembunuhan anu dimenangkeun ku sara sapertoskeun dina perang. Wa idza dzabahtum jeung di mana-mana marencit aranjeun fa ahsinu mangka kudu nyaraekeun aranjeun adzibhata kana pepencitan. Wal yuhidda sareng kedah nyeuketan saha ahadukum salah sawios ti aranjeun safrotahu kana mata pesona itu si ahad. Wal yurih sareng kedah nenangkeun itu si ahadukum dzabihatahu kana pepencitana itu si ahad. Rawa parantos ngariwayatkeun hukana itu hadits saha Muslimun Imam Muslim. Al haditsu ari ieu eta hadits ats-tsamina asyara anu nomor 18. An Abi Dzarrin katampi ti Abu Dzar Jundub bin Junadah tegesna Jundub putra pamegetna Junadah wa Abi Abdurrahmani sareng katampi ti Ramana Abdurrahman Muadz bin Jabalin tegesna Muadz bin Jabal radhiya muga mikarido sallallahu Gusti Allah anhuma ti itu Abu Dzar sareng Muadz bin Jabal. An Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam katampi ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ngadawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta ilaih kana hadits anu neme. Ittaqi kedah takwa anjeun Allah ka Gusti Allah haitsu ma kunta dina sakira-kira kabuktosan anjeun. Watbi sareng kedah nuturkeun anjeun as-sayyi'ata kana kagorengan al-hasanata kana kahalusan. Tamhu bari nang hapus itu hasanah kana itu sayyi'ah. Wa kholiq sareng kedah berakhlak anjeun annasa ka manusa bihulukin kalawan akhlak hasanin anu sae. Rawa parantos ngariwayatkeun hukana itu hadits sa At-Tirmidzi Imam At-Tirmidzi. Wa qala sareng nyarios Imam Tirmidzi haditsun ari ieu eta hadis hasanun anu sae. Wa fi badi nusahi sareng eta tetep dicarioskeun dina sebagian pirang-pirang salinan matan naon hasanun sahihun lapad hasanun sahihun. Hasanun ari itu hadis eta anu hasan sahihun tur anu sahih.
Al haditsu ari eta hadis atasi asyara anu nomor 18 na. An Abil Abbasi katampi ti Abul Abbas Abdullah ibni Abbasin tegasna Abdullah bin Abbas atau nusuk terkenal ku Ibnu Abbas radhiya muga mikarido sallallahu Gusti Allah anhuma ti itu Abdullah sareng Abbas. Qala nyarios Abdullah bin Abbas kungtu khalfan nabiyyi kana lapad anu neme. Kungtu parantos kabuktosan abdi khalfan nabiyyi eta tetep dipengkereun Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman dina hiji dinten. Faqala teras ngadauh Kangjeng Nabi ya gulamu inni u'allimuka kalimatin ilaih kana hadits nu neme. Ya gulamu he bujang ujang muncul urang. Ini sayaktosna abdi u'allimu eta bade ngawurukan abdi ka anjeun kalimatin kana pirang-pirang kalimat. Ihfad kedah ngajaga anjeun Allah ka Gusti Allah atanapi kan agama Allah lamun ditakwil mah. Yahfad mangka pasti bakal ngajaga Allah ka anjeun. Ihfad kedah ngajaga anjeun Allah ka Gusti Allah tajid mangka bakal mendakan anjeun hu ka Gusti Allah tujahaka di payuneun anjeun. Idza sa'alta di mana-mana nyuhunkeun anjeun fas'al mangka kedah nyuhunkeun anjeun Allah ka Gusti Allah. Wa idza sta'anta sareng di mana-mana nyuhunkeun pitulung anjeun pastain mangka kedah nyuhunkeun pitulung anjeun billahi ka Gusti Allah. Wa alam sareng kedah uninga anjeun annal ummata sayaktosna umat lawi jamaat lamun teu mah kumpul itu umat ala ayang fa'u kana yen mere manfaat itu umat ka anjeun bisain kana hiji perkara lam yang fa'u maka moal mere manfaat itu umat ka anjeun ila bisain angin ku perkara qad kataba anu nyata geus nyatetkeun hu kana itu sahallahu Gusti Allah laka pikeun anjeun. Wa ini zama'u sareng upami karumpul itu umat ala ayyadurru kana yen rek mere madarat itu umat ka anjeun bisain kana hiji perkara lam yadurru maka moal mere madarat itu umat ka anjeun ila bisain angingku perkara qad kataba anu nyata geus nyatetkeun hu kana itu sahallahu Gusti Allah alaika madarat keur anjeun. Rufiat geus diangkat non al aqlamu pirang-pirang pena wajafat jeung geus garing non as-suhufu pirang-pirang suhuf. Rawa parantos ngariwayatkeun hu kana itu hadis sa Tirmidzi Imam Tirmidzi. Wa qala sareng nyarios Imam Tirmidzi haditsun hasanun sahihun kana lapad nu neme. Hadisun ari eta hadis hasanun anu sae sahihun tur anu sahih. Wa fi riwayati ghairi Tirmidzi sareng dicarioskeun dina riwayat salianti Imam Tirmidzi naon ihfadillah tajidhu amamaka ta'arraf ila Allah fi rohai lapad hadis anu neme. Ihfad kedah ngajaga anjeun Allah ka Gusti Allah tajid maka bakal mendakan anjeun hu ka Gusti Allah amamaka payuneun anjeun. Ta'arraf kedah mengenal anjeun ilallahi ka Gusti Allah fi rohai dina waktu senggang ya'rif mangka bakal mengenal Allah ka anjeun fi siddati dina waktu sulit. Wa alam sareng kedah uninga anjeun annama kana saektosna perkara toa luput itu ma hartina henteu terjadi ka anjeun lam yakun eta teu kabuktosan itu ma liusiba eta yen tumiba itu ma ka anjeun. Wa ma sareng sayaktosna perkara asoba nimpa itu ma ka anjeun lam yakun eta teu kabuktosan itu ma asobak liukhti'a eta yen luput itu ma sobak ka anjeun. Wa alam sareng kedah uninga anjeun anna nasro kana sayaktosna pertolongan ma sobri eta tetep sarta sabar. Wa anal faroha sareng sayaktosna jalan keluar mal karobi eta tetep sartana penderitaan kasusah kasedih. Wa anna mal usi sareng sayaktosna eta tetep sartana kasusah yusron aya kemudahan. Al haditsu ari ieu eta hadis al isruna anu nomor 20. An Abi Mas'udin katampi ti Abu Mas'ud Uqbah bin Amrin tegasna Uqbah putra pamangkatna Amr. Al Ansori anu bangsa Ansor, Al Badri anu ngikuti perang Badar. Rodia muga mikarido sallallahu Gusti Allah anhu itu Uqbah bin Amr. Qala nyarios Uqbah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana cariosan anu neme. Qala parantos ngadauh sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
inna mimma adrakan nasa min kalamin nubuwatil ula kana hadits anu neme. Inna mimma sayaktosna eta tetep tina sapalihna perkara adroka mendakan ma annasa ka manusa min kalamin nubuwati tina kalam kenabian al ula anu pertama naon ida lam tastahi di mana-mana teu era anjeun fasna mangka kedah migawe anjeun makana perkara si tak karep anjeun. Rawa parantos ngariwayatkeun hukana itu hadits sal Bukhari Imam Al Bukhari. Hartosna ka era teh jadi barometer seseorang ngalaksanakeun taat jeung maksiat. Lain berarti urang sok bae kudu maksiat. Al haditsul hadi wal isruna wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam.